Ayeuna teres coblosan nepi ka ikat gak dibagi-bagikeun ayeuna mah. Meredewan calon ieu. Heeh, Kang. Nyai mah bingung, Akang kira-kira rek milih saha, Kang? Ari milih mah ulah dibaja-bajakeun ka batur kumaha teh urang. Kumaha engke bae kumaha behna. Lah, Akang mah jeung pamajikan ge meni rahasia-rahasiaan. Lain masalah rahasia nyi ari nu jiga kieu mah. Masalahna ieu mah privasi nyi. Hate ieu mah nu dibawana. Tapi heueuh, Kang, nyatulah kumaha Akang. Punten. Punten. Akang kitu. Punten. Caleg nu kamari datang deui nyi. Heueuh, Kang. Ek naon deui wae ka dieu, Kang? Punten. Nah, lembat belah. Ya bet ya saya calik ke tanah pente Kang. Sok be calik, Pak. Oh nuhun Kang. Bade kumaha deui, Pak? Bade ngadamel dokumentasi deui ka abi? Oh henteu Kang, abi nama abi teu perlu dokumentasi, ieu mah bade ngadata wungkul ka dieu. Ngadata kumaha maksudna, Pak? Lah ulah kaolo, Kang, ge kos nu geus-geus. Oh henteu ayeuna mah bade ngadata wungkul. Ari nami asli Akang saha? Biasa eta panggilan sadidinten eta nami asli abi eta. Oh. Ari pulpen abdi ka mana Kang? Parah nyi. Sugan Bapak tadi di mana nyimpenna? Geuning kalah narosun ka abi. Aduh, di mana euy? Oh, iya Kang. Punten Kang. Kang. Sok, tawis Kang. Mana pulpenna, Pak? Pulpen ka mana bieu teh? Oh, iya Kang hilap. Oh, nuhun Kang. Kantun abdi nawis. Kecamatan teh hese. Pak lepat. Yo, palih dieu patah. Oh. Oh, Kang ieu punten ieu kacamatana di dieu teu katingali ku abdi. Oh, nuhun Kang, ieu tos beres. Aduh. Iya Kang, atur lumayan teh abdi. Tah ieu beasna. Tah, teras ieu mina nyanyi. Tah, ieu peuteuina lumayan kanggo bau-bau. Tah, ieu peuteuina. Mangga nyanggakeun kanggo Akang sareng Nyai. Harus sugan rek sadaya, Pak. Kapan ieu bade dibagi-bagi deui kanggo nu sanes, Kang? Geus lah, percuma. Balik ka ditu, Jung. Hei, dagoan. Perhimos, Kang. Benang kabeh. Ieu nu ada keur batur keur urang jadi.